Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Milari harta atawa rizki eta diwajibkeun pikeun jalma anu tos laki rabi. Tetapi urang kudu mikir-mikir, milih-milih kana rezeki anu halal pikeun nganapakahan anak rabi. Ulah nepi ka milari rizki anu hina tur ngahinakeun diri. Hina dina perkara anu teu halal sabab rezeki mah salaresna eta nu kadahar ku urang. Sok sanajan kapimilih ku urang can tentu jadi rezeki urang. Contona dina nalika urang barang tuang katuangan kari-kari eta katuangan teh ragag tuluy eta katuangan dipacokan ku hayam tah jelas pisan ieu teh rezekina hayam. Sareng tingali dina Al-Qur'an wa min dabati fil ardi ila alallahu rizquha. Anu hartosna teu aya hiji makhluk anu kakarayapan di alam dunia ieu kecuali Allah anu ngarejekianana. Kukituna urang sebagai manusia najan diwajibkeun urang milari harta pikeun nganafakahan anak rabi urang, ulah nepi ka urang milari rezeki milari harta nepi ka kadedemes, nepi ka poho kana ibadah. Sabab harta anu loba ge belum tentu bisa nyenengkeun urang. Teu bisa ngajamin hirup senang atawa bahagia. Sabab seueur pisan contoh jalma beunghar, loba harta, loba pakaya, imah gedong, mobil mewah, sagala cukup tapi keluargana hancur. Atawa anak-anakna resep narkoba. Tah jadi teu bisa ngajamin kasenangan salaresna mah. Sabab kasenangan mah aya dina jiwa. Nu penting urang bisa nyukuran kana sagala nikmat anu dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala ka urang. Tamoga aya manfaatna. Topina mung sakitu wal afkum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.